Hatur nuhun atuh janten langkung terang gitunya. Terus. Tadi Pak sore Bapak teh anjeunna tos aya sataacan terus ayeuna oge pami kitu mah atuh abdi teh janten inggis upami urang teh disebat nyembah kadua Allah kumaha tah Pak? Mohon patrosan saya ya. Kumargi dina ayat anu tadi diawas disanggemkeun pangandika sasarangan jeung Allah, pangandika sarua jeung Allah. Sanes? Pangandika. Ieu naon disebutkeun kaistimewaan anu benten sareng kapercantenan sanes, kapercantenan anu didadasaran tina pangandika Gusti utamina perjanjian anyar anu nyanggepkeun yen Gusti Yesus Kristus Allah sajati. Tapi sajabiti kitu urang percanten aya Gusti Rama. Malih mah engke ngawitan pasal 14 aya Roh Kudus oge eta Gusti anu disebatkeun teh parantos kungsi di pedar kapungkur patali sareng Tritunggal. Janten Gusti urang percanten Gusti hiji nyata Gusti anu esa sapertos anu dicarioskeun dina kitab Ulangan atau nepi kitab-kitab anu sanesna. Tapi dina waktos anjeunna nepangan jalmi dina waktos mantena ngadugikeun pangandikana ngadugikeun pangersana ka umatna Gusti ngadugikeunana ngalangkungan tilu kepribadian diberian mangrupi Gusti Rama Gusti Yesus Kristus anu engke oge disebatkeun dina Injil Yohanes ieu putra kitu oge Gusti ngalangkungan Roh Kudus. Tah ieu sanes urang nyembah dua Gusti atau nepi tilu Gusti tapi hiji Gusti namung tiluanana ieu janten tiasa disebutkeun tilu dina hiji dina tilu. Maksana ieu memang rahasia kaahengan Gusti anjeunna hiji urang percanten Gusti anu asa namung mintonkeun diri atanapi nepangkeunana ngalangkungan tilu kapribadian nyata Rama Putra sareng Roh Suci sapertos segitilu kagungan tilu sudut kagungan tilu garis sanes henteu disebat segitilu upami sudutna mung hiji atanapi mung garisna mung hiji janten disebat segitilu kumargi aya tilu tapi segitiluna mung hiji mung eta hiji hungkul tah ieu memang hiji kaahengan anu luar biasa janten urang henteu tiasa nepangan atau nepi nyarioskeun patali kehadiran Gusti sapertos urang nyatang matematik. Rumargi Gusti mah sanes banda janten teu tiasa dietang nyaketanana sapertos urang nyatang matematika hiji dua tilu sapertos ilmu hitung tapi Gusti mah hiji kaayaan janten disebutkeun oge tiasa disebutkeun kaesaanana kaesaan dinamis sanes kaesaan numerik tapi kaesaan dinamis sanes kaesaan angka tapi kaesaan dinamis dina yen aya hiji kadinamikaan di lebetna kumargi dina waktos Gusti dina kitab munggaran oge nyaeta kitab Kejadian dina kitab eta dina waktos Gusti nyiptakeun alam rame malih menyiptakeun jalmi sapertos aya nu ngobrol hayu urang nyiptakeun manusia sagambar sarimbag jeung urang jeung sajabina eta oge sapertos aya obrolan janten aya ka dinamisan dina kaesaan Gusti ieu janten mintonkeun ka urang kasaksian Gusti patali sareng pribadina saluyu ti kitab perjanjian lawas duikeun ka kitab perjanjian anyar panuntung sadayana saluyu teu aya anu papalimpang atanapi henteu bantrok hiji sareng anu sanesna tapi aya hiji kasaluyuan anu endah anu mintonkeun saha saleresna Gusti ieu dina kitab Injil Yohanes langkung eces janten saderek deui henteu kedah ngaraos Inggis yen urang henteu nyembah Gusti anu esa gitu kita mung kaesaanana kaesaan dinamis sanes kaesaan numerik seperti itu. Tah oge abdi bagada patarosan Pak. Tadi kan dina pangjajab didugikeun yen Injil Yohanes teh
negaskeun hal kailahian Gusti Yesus. Mohon. Cobi pasian contohna hal kailahian Gusti Mohon. Yesus teh. Salasna contoh tadi dina ayat kahiji atos dipintonkeun oge yen pangandika teh parantos aya sateu acan ciciptaan lah sanes aya. Tapi tiasa oge diteraskeun deui cobi pangaoskeun ayat nu katilu. Yohanes. Mohon. Yohanes pasal 1 ayat anu katilu. Allah ngajadikeun segala rupa teh nya ku pangandika. Teu aya hiji oge ciciptaan Allah anu dijadikeunana henteu jeung pangandika. Tah, ieu mintonkeun yen Gusti Yesus Kristus teh nyaeta pangandika teh anu nyiptakeun sagala rupi nu aya di alam dunia. Janten ieu mintonkeun ka urang yen anjeunna nyaeta pencipta. Anu nyiptakeun sagala rupi kumargi henteu aya saurna. Anu aya anu katinggal ku urang anu henteu dijantenkeun ku mantena. Anjeunna anu nyiptakeun sagala rupi. Ya ieu salah sawios anu ngiatkeun oge keyakinan yen anjeunna nyaeta ilahi. Lajeng ayat kaopatna. Mangga cobi teraskeun ayat kaopatna. Yohanes pasal 1 ayat anu kaopat. Mohon. Pangandika teh nyaeta anu jadi sumberna hirup. Ari hirup nyaeta anu mere caang ka manusia. Sumberna hirup. Sumberna hirup saha Gusti anu sumber hirup kumargi anjeunna nu kagungan kahirupan. Sanes engke dina pasal ka-14 Gusti Yesus nyanggem kami teh hirup. Anjeunna nu kagungan hirup. Di dieu disanggemkeun pangandika nu jadi sumberna hirup. Sadaya kahirupan nu aya di alam dunia ieu boh kahirupan anu aya nu katampi ku bangsa manusia kitu oge ku bangsa sato sareng kahirupan anu sanes sumberna mung ti pangandika nya peti Gusti Yesus ku anjeun ieu panegesan oge patali sareng kailahian mantena. Salosna seueur buktos-buktos sanes dina kitab Injil Yohanes. Kumagi Injil Yohanes sapotos anu dipedar tepangan anu kalangkung kangge ngalereskeun deui keyakinan atanapi piwulang-piwulang anu lepat. Tah, ieu diantawisna yen Gusti Yesus Allah anu sajati. Tiasa ningal sabaraha contoh anu sanes kangge nyiapkeun hal ieu, cobi pangmukakeun pasal 8. Pasal 8 ayatna nu ka-58. Ayat ka-58. Mohon. Yohanes pasal 8 ayat anu ka-58. Mohon pangaoskeun. Walar Yesus sanyana memeh Ibrahim dijurukeun kami geus jumeneng. Tah, waktu sarita aya cariosan, aya anu ngalawan, aya anu kirang panuju sareng Gusti Yesus Kristus di antawis orang-orang Yahudi. Lajeng dina waktos obrolan janten waktu sarita kumargi Gusti Yesus terang yen orang-orang Yahudi ngajenan pisan Bapak Ibrahim. Lajeng ku Gusti Yesus dibandingkeun yen sateu acan Bapak Ibrahim aya, sateu acan Bapak Ibrahim jumeneng, malih mah disanggemkeun dia sateu acan Bapak Ibrahim dijurukeun. Oh, zaman baheula panggilkeun kitu. Saleresna Gusti Yesus parantos jumeneng. Dia hartosna Gusti Yesus langkung ti payun tos aya. Saha nu tiasa langkung ti payun tadi oge sateu acan sagarupi ciciptaan aya Gusti Yesus tos aya. Ieu negaskeun yen Gusti oge ilahi. Tah, ayeuna cobi hiji deui we ya kangge contoh dina pasal 20. Injil Yohanes kajanten anu benten pasal 20 ayatna nu ka-28. Mangan. Yohanes pasal 20 ayat anu ka-28. Gusti sim abdi Allah sim abdi walon Thomas. Tah waktu sarita saparantosna Gusti Yesus Kristus nandangan kasangsaraan kangge nanggal dosa-dosa urang, anjeunna nandangan kasangsaraan lajeng anjeunna pupus ditentang dina kae dipalang dikurebkeun tapi gugah deui di antawis anu maraot dina dinten katilu. Salah sawios kajantenan dina waktos anjeunna saparantosna gugah, saparantosna anjeunna ngawonkeun maot, anjeunna nepangan murid-muridna. Hiji waktos anjeunna dina waktos nepangan murid-muridna Thomas henteu aya. Lajeng murid-murid anu sanes nyanggemkeun yen Gusti Yesus parantos gugah. Thomas salah sawios muridna henteu percanten.